Dina hiji wangsa, si Kabayan keur ngeuyohan di saung. Jol si Iteung datang mawa jingjingan. Oh, nuhun Iteung nuhunnya. Ti kajauhan katenjo si Ambu keur lempang ka arah saung, kusabab nempo anakna keur duduaan jeung lalaki. Iteung maneh keur naha di dieu? Ambu sanes kitu maksudna. Maneh deui Kabayan keur naha duduaanan di saung. Si Iteung teh nya geus dijodohkeun jeung si Ujang. Tuh Ambu tadi si Iteung cuman ngajajabkeun ieu wungkul sanes nu sanesna. Geus kitu, si Ambu langsung ngajak si Iteung balik ka imahna. Balik. Kela. Ieu lainna anu di imah. Mohon hampura Ambu da. Iteung karunya istirahat geus capek. Ai maneh mamawa nu kieu jeung si Kabayan. Geus age balik. Di jalan rek balik, Ambu jeung Iteung panggih jeung si Ujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujang minantu Ambu anu kasep, anu mapan, bade ka mana? Ujang ngajak balik bareng ke si Iteung. Ambu ngarestuan kusabab si Ujang kasep, mapan, jeung geus rek dijodohkeun ka si Iteung. Ambu bae. Iya, Ambu mah ke jalan kaki we, ati Iteung bae mangga sareng Ujang terus Ambu mah bade lempang we. Si Kabayan indit ti saung, keur di jalan Kabayan panggih jeung ibu-ibu. Si Kabayan nanyakeun si Iteung ka ibu-ibu di dinya. Kusabab teu diwaler, si Kabayan neruskeun deui lempangna anu teu nyaho arahna ka mana. Kabayan. Kos di mana? Kos di sawah, papanggih sareng si Iteung. Gitu. Mohon Ibu. Dibayar nya, Bu. Mohon. Teu lila, Kabayan katimu jeung Iteung anu keur boboncengan jeung si Ujang. Iteung. Henteu ati payun. Iteung. Di sisi jalan aya panagih hutang anu keur ngobrolkeun rek neang si Ujang kusabab si Ujang boga hutang ka Bang Emok. Hayu kurang taroskeun di kampung ieu aya nu namina Ujang teu? Hayu. Kakek lah ieu nu namina Ujang lin. Ujang, ieu motor mana? Mohon. Awas. Sep, anak. Aing mah gede. Itu perlu lagi. Iteung nu nyaksian Ujang dicegat langsung ngabrebet lumpat nyusul si Ambu rek mere nyaho kajadian tadi. Ambu cerah tos Ujang teh bener ada ngutang. Nu bener nya. Tah kitu. Si Ujang nyusul jang menta kalung nu ti manehna kusabab diberekeun lila Ujang rek ngagaplok Ambu untungna aya si Kabayan nulungan. Nenahan maneh rek ngagaplok Ambu. Ini teh Akhirna si Kabayan jeung si Iteung direstuan bobogohan ku Ambu. Ambu teh kelah ka salah paham ka Kabayan teh ayeuna Ambu ngarestuan Kabayan sareng si Iteung sok mangga bobogohan. Alhamdulillah.